Satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh. Si Mbak, aya naon Mbak, ada apa? Saya kaget cenah tadi malam. Kaget apa sih? Kaget, kok saya ngedengar suara perkutut saya. Kok bahasanya bukan suara perkutut yang kedengar sama saya. Ih, luhur amat sih Mbak. Apa yang kedengar sama Mbak? Kedengarannya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Masya Allah Mbak. Mbak itu jam berapa itu bangun? Jam 3. Kok bisa bangun jam 3? Mau ke pasar sekian teh. Terus dagang sayur. Terus itu Mbak kok bisa mendengar gitu? Emang suka ibadah apa? Saya Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sanareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sieunareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbatabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, oge para habaib nu alhamdulillah dina saah ieu urang babarengan jeung para zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar ku hadirna para habaib. Mudah-mudahan urang jaga di akhirat diaku ku para zuriat Kangjeng, leuwih-leuwih ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai nu sarpuh araya di dieu, nu setengah baya, nu anom, para santri geus karuhan, oge kurage mawa kiai deui. Nu alhamdulillah kiai bawaan kula beda jeung nu sejen, rada khawarik. Mundahar batur geus eureun nya nama terus bae. Tur mun aya sesa teu meunang meleng. Rada khawarik. Horeng ti leuleut ti pamalingan nya nama. Eta watek datang ka kuari. Masyaallah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Padahal sim kuring mah geus wanti-wanti ulah pudlah nu sejen bae geus teu pati dibere resep
ririungan jeung lalaki mah komo peuting kieu mah beda ambeuna ai jeung lalaki komo jeung si ieu mah aduh meureun bawa ti ajal namanya tapi kulantaran meureun geus aya tulisanana atuh rada dilambatkeun di maksudna supaya diteruskeun acara kadieu teh tinggal doa balik wih dereng dimulai ge lah iya masyaallah gendeng kabeh iki wengi ieu urang mieling ka almarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundut ku Gusti ngora keneh sabenerna mun pasini heula mah ta malaikat Israil ojol jeung ieu maksudna jai ieu mah geus kamangpaatanana tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara kipudali kisopa tama kiai rorongsokan masih kena bisa disogok-sogok malah malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar dibere inumeun tara nginum sekalipun dibere seping bed tara sare dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi embungeun malaikat mah tur malaikat manurut pisan ka Gusti Allah eueuh nu maksiat malaikat mah mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat melalui thariqah melalui hakikat lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajidor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat ya Allah ya Rabb lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zahirna doang nu bagus jubah ngangsar kahandap sorban make 3 jubah make 3 naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ka grogol zahir doang kos kitu katipu urang ku zahir encan seungiteun malaikat teh tapi ketika dirarapi batinna
ulah aya panyakit-panyakitan, ulah aya panyakit-panyakitan, panyakit diantara anu geus merambah di urang deket teuing ka makhluk poho ka khaliq sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk. Ulah dehem biasa bae sih make sorban hayang ka alam ku makhluk teu meunang salah warna kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah ieu teh calon tanu kos kitu pisateun. Bersihan gerage tina panyakit-panyakit sebab urang teh baheula suci ketika diturunkeun ka dunia diasupkeun ka jasad loba watek-watek di jasad mata celi irung sungut jeung sajabana roh urang teh milu ka perwatakan eta ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot. Nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolatin, dibawa ke kuburan, dikubur nu kamari di komandan-komandan anak buah malah dincekat, nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan. Bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid lagi milu nincakan ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasurna ge teu meunang salah, inoak maafkir. Kudu spring bed bae, masya Allah karim. Make baju teu meunang salah, make sapatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed, boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC, usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khaliq mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua, mun masih kene bagus langsung ka tilu, ka opat, ka lima dan selanjutnya. Ketika bagus kara ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Oh eta teh awak aing. Urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun, ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup ka dinya set, dilapis ka tilu urang aya di dinya, terus dibungkus di talian sing kenceng nalian reketak jadilah pocong, dibawa ka masjid kadenge saha imamna saha anu ngaberitakeun sebab roh urang aya di dieu, dibawa terus ka kuburan milu urang masya Allah kan. Lamun bagus indah, tapi lamun goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu urang pondok, coba bukuna coba. Barang di deuleu ya Karim ieu mah subuhna qodaan 90% qodaan. Cak malaikat teu narima nu qada ieu mah ye terus dagangna oplosan teu beres ieu mah ye
dijejak ku malaikat, dijejak terus saya kahanap set jadilah ririwa. Sapondok sarieun kabeh asal maghrib kunci lawang besi air ririwah di pendi. Ben kuluhum ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Inggris seperti etalah bakal terjadi di diri urang. Mantap jelema teh hayang masantren, inget roh aing bakar berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji. Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong nanti pasantren samakna teu balik-balik jelema mah ngalayang. Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok. Ih sok bener sih saya betul percaya. Teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh kok mun ngaji. Masya Allah teh pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh tambah Allah hari tuh ya. Nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageusna mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageusna make kajur teuing bajidoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah. Loba anu tadi nama santren balik jadi calo, loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba, tapi nyana merenung bae kieu bae ceuk aing mondok sebenarnya mah baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo ceuk cenah mending mun sugih jantai gas geusan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok ka lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji. Waduh sok sok jasa teu percayaan pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui kunyana mana ieu kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok bang ngaji dihareup bae nyana dari nundutan kita aja ku kula bari bari ngaji bae lah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna ku hari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo ku hari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ya geuna tarariis datang ke dapur ge tariis. Masya Allah ujung-ujungna geura ge ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baroga pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tama santren dek ka mana tuh urang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya teu percaya aya jadah ge keyakinan mah jadulurna ge pararae saenggeus da percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan
sagesta aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim moal bisa ka surga tanpa jembatan Shiratal Mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula rek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih, aing deuk. Oh masalah. Nah, seperti etalah nu bakal kajadian. Roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah. Ketika asup ka jero kuburan, anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit, nya poek, nya sepi. Ternyata lain di kuburan teh horenganan rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep abad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu raya kabeh rarentul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapagi ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu coba amat coba ieu nipu hari nu ieu wah ieu mah maling karung araya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan ieu araya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi orang kuburan teh ya Karim caksaha sepi rame numantak para aulia Allah mah para solihin mah maut eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah ku ari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah nginaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng nages ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maut eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maut sieun perasaan babaturan nu karitu malul aduh tah ragap diri urang ketika urang maut saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal nu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae ayus ya tah ieu batak Kanjeng Nabi ditaros ketika Kanjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kanjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kanjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit
Urang minta bantuan ka Haji Pendi hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia asana nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagahna soleh kakus uruskan kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunahkeun cek kabana bae abdi mandek jeung tuan bae kajen teuing kuku bahagia sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bahagia endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan dia terus datang ka tahun 2018 atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi na ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya tuh itu pan aya Sina Umar aya sesuatu henteu iman nu geus kanyahoan Umar mah galak cak Umar nanaonan sia kabeh ngariung jeung Sina Abu Bakar Siddiq kami bang hayang bareng bae jeung tuan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae Sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat mangpaatna nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk ka saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nya nagari weuheun urang minta tulung aji tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante waduh pan eta ngeri urang gos gitu nah inilah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat di dunia malah gampang di akhirat dan mantap teangan kuari minimal haji soleh gitu talah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae eta barang di delek KTP na orang rimpak sia dulur Kipuloli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelok kabeh di sahabat hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedeng lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedeng keneh sarua akur lah lamun ieuna ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berarti nya Sidina Ali dari kita go sahabat Sidina Ali moal misli kajen ku kumaha ge ucapan Kangjeng naon kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang soal zahir mah teu kudu ka anjeun kula mah rek nanyakeun teh soal batin soal naon kula mah dek nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha nu kadenge ku ente nu kadenge ku kari mah kongkorongo kombo hayam Cianjur mah napas urang geus beak nya mencan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Saha orang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu. Tapi kadenge ku sidina Ali mas subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng. Moal aya di mana ge. Sukuna koneng kok moal aja mah. Ese. Tah eta Sebab naon? eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihissalam. Ketika turun ti langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ruh teh malaikat Jibril. Dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunya maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hayam jago babacaanana eta. Baca coba ku Haji Pendi. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Keur naik mobil nabrak. Aneh aing mah nya. Heueuh aneh. Yang lain salah babacaanana. Sungut namanya sungutna teu akur jeung kolbu jadi ceplakna teu akur jeung tapak ih ulah kigituanan Kamehan subuhun kudus Masya Allah kari teh bahasa hayam Sidina Ali ditaros deui tuan ari eta sih bangkong kumaha eta bahasana bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah bangkong moajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah teu eureun kadenge kurang kok horengan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta bahasa bangkong. Coba bahasa Haji Pendi goni karung goni atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah. Masya Allah Karim guys, Karim mah orang manggih bangkong usapan, manggih si ieu tinju hebatan bangkong. Masya Allah Karim. Satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh. Si Mbak aya naon Mbak, ada apa? Saya kaget cenah tadi malam. Kaget apa sih? Kaget, kok saya ngedengar suara perukutut saya, kok bahasanya bukan suara perukutut yang kedengar sama saya. Ih, luhur amat sih Mbak. Apa yang kedengar sama Mbak? Kedengarannya ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Masya Allah Mbak. Mbak itu jam berapa itu bangun? Jam 3. Kok bisa bangun jam 3? Mau ke pasar cek yang kata. Terus dagang sayur. Terus itu Mbak kok bisa mendengar gitu, emang suka ibadah apa? Saya mandi dulu, setelah mandi sholat tahajud. Setelah tahajud baru saya ke pasar. Begitu saya kalau mau ke pasar. Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge. Itu jatuh pernah yang ngadenge ti sia kos gitu. Betul, kata hebatan si Mbak daripada tukang karung mah. Atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna. Oregangan. Masya Allah kasih Mbak bisa dibukakan hijab Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta. Kula kaget eta kasih Mbak. Ya Allah ya Rabb, horenganan hudang, mandi, wudu, tahajud, beres terus berangkat jam 3 ke pasar. Satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta. Sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ana Madinatul Ilm wa aliun babuha pohara. Nah ilah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sidina Ali, bahasa onta, bahasa sapi, bahasa jamus, bahasa munding, bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sidina Ali. Hebat amat eta Sidina Ali bisa nyahueun ka bahasa hewan. Luar biasa eta Sidina Ali. Masya Allah. Nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Horenganan kos kitu. Atupan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu. Heeh. Anakna misalnya itu bapak udah meninggal, biarin aja. Enggak tuh lu jarang. Dah, lagi hidupnya juga begitu.
Ulah sampaikan ka kitu tak. Tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap orang abeh ketika orang geus ngagojod di jero kubur, anak bisa hadiah ka urang, anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah, doa, Quran. Cenah ieu loba jeruk niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh, seperti etalah. Mentek kula begitu zarah ka Habib Lutfi, do. Aju ngobrol di luhur. Duaan. Cekanya jongeng kieu cek Habib Lutfi itu. Dulu ada seorang santri ziarah ke kuburan. Begitu ziarah sering ke situ. Enggak ada kerasanya. Ziarah kok enggak ada kerasanya, bebeja tah ka guruna. Begitu bebeja ka guruna. Saya ziarah udah berapa lama ke makam itu, tapi nggak ada kerasanya. Tuan guru ini bagaimana? Ziarah kemana? Ke makam yang di sono. Atau kenapa ziarah ke situ? Emang kenapa? Itu mah garong. Kenapa dijarahin? Si hade tah. Urang besi salah zarah. Horenganan jerona garong. Kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarah ulah besi garong. Atuh cenah di zarahan garong ge teu lain teu naon kitu ulah besi salah tekad. Oh, aya baheula hiji kuburan rame di zarahan. Kuncena ge datang ka sugih. Kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa. Boga anaknya na hiji-hijina lalaki. Kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anak, nyana ka anakna ceng masantren bae nya. Kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan, terus dibekelan himar. Tah ieu jang paranti di pondok berangkat nyana ka ditu. Pertengahan jalan himarna kurang parah paeh. Begitu paeh bingung nyana, waduh ieu himar hiji kendaraan paeh. Ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku jana karunya jasa ka himar geus dikubur disiram terus nyana kieu beung ngahuleung aya ta urang dinya emang ieu sanu pae ahli ibadah sakina. Wah ahli ibadah muhun sakina teh atuh cenah urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna zarahkeun la hadrati ahli ibadah al-fatihah. Milu nyana. Bebeja teh eta. Aya ahli ibadah di ditu maot. Ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh jadi masantrenna. Teu jadi masantrenna. Masyaallah. Terus we nya mah jadi kuncen deui di dinya. Kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya. Ngagelok kuari ka dinya. Bapana ge kaget, kok nu zarah jadi sepi sakene ieu. Aya kabar di anu cenah rame jasa. Begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana. Waduh, asep jadi kurang ya asep. Masyaallah datang kadinya barang di deuleu kuncen aja mah ajaib anak aing. Masyaallah sia ieu jadi kuncen. Moho teu jadi masantren. Henteu mah kunaon? Himar pae bah. Aju dikubur di depan loba nu zarah. Kukula di bejaan ahli ibadah. Masyaallah bisaan sia. Nyebutkeun bisaan. Iya atuh kasedot ka dieu nu abah. Masyaallah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya. Keke bah aya abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah. Ih atuh mana ieu cakeun. Atuh sarua tah mah. Horenganan itu mana ieu anakna. Tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna. Baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui. Baheula teh duit teh ti imah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar. Nah, ieu pendidikan supi. Ulah sambarangan horenganan. Lamun carita almarhum abah baheula masantren di Kosambi. Kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cakap teh ieu peteuy nang di mana tah menang ngalah tinu tetangga
ulah di dahar cak abah teh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu kan beda bahasana ge mantap kos kieu teh bentukna di pondokna keneh kudu dijaga masyaallah nah iyalah oreganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan teu diakurkeun teu dicampurkeun jeung hasil usaha-usaha nu sejen nah ye anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda masyaallah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik ta anak kudu sejen nyahok we ka karung asal didelep ku anakna oh karung ayam didelep oh karung goni oh iya oh karung nyempet aya oh karung nyempet nyaho sorangan sebabna bensina nu mantap para habaib ka handapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge ka handapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit di pamarentah mah punyana tilok di dahar ai leutik mah kitu pod kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang udek ngaji naon babari kuari mah malah teu kudu masantren kuari mah pencet HP dek ngaji naon di HP dek ngaji naon dek ngaji hakikat ge aya di HP dek ngaji hakikat geus aya di HP masyaallah guru mursyid bah Google geus aya tadi HP mantap mararikung kabeh jelema aya kabeh tapi lain eta nu hese mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeun anak menuju Allah mah hese sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar gengke di zarahan bae tapi lamun boga guru tek urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam kaambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi seri be ini mah bukan kiai bukan wali bajingan ceukna kaambeun misalnya tuh wauheun jeung Haji Pendi ya, Haji Pendi maot, ajak Habib Lutfi ka dinya. Coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang. Jaga mantu. Bakal kaambe ku ahlina. Nah, iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe. Karena kehakikatan, karena kemarifatan apaleun. Ulah salah, urang dek ngaji naon. Aya fan-fanna aya guru-guru nah ketika orang dek mengenal Allah ulah sambarangan kudu ka ahlina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika orang wauh jeung Allah indah ulah engke di akhirat di dunia dongeng-dongengna ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar
Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar sok ngedeng nya nama teh salat teh di masjid aju kerek kadenge kan ku satik Haji Mali gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke Malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gundamna bae sholawat gundamna sholawat coba si ieu gundam ayo coba hayang nyaho coba ayo gundamna goni kabawa gundam ahli zikir gundamna pasti zikir moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman moal dibejakeun hirup keneh masalahna katabraknya na begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta sekiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu ngalayat kan teh nyaho naon kunaon eta nya maca nazaman wa ma binal qaidil muqarrarah idza atadzakiratun muqarrarah eta kan kudul juman masyaallah kari eta lengan gundamna bae make kudul juman coba sih ya hayu coba salian ti goni-gonian ge pasti ge juri gundamna ukudul juman kula gideung ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh ukudul juman nah ilah hatta yamtaziza ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wa dammihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari nah ieulah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya na bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat. Nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka tanya segala rupa ji cek malaikat kok man rabbuka teu ditanyain mah ji pan begitu tuh ditanya kaget dia lagi ieu kan tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet ka jeung kumaha ge ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan maka ditanya-tanya cek malaikat kok kieu amat sih laporan malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih mondok dong dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh masyaallah karim Sidina Umar kan dina satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya Umar setan geus sieun ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar satu riwayat seperti eta ya Allah ya Rabb anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi meureun malaikat ge kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya nah aja pedi man rabbuka Muhammad mana sih ya cilaka sih ya Muhammad emang itu nyaho ya kampak ya gambaran ahli-ahli Allah mun urang macaan dina kitab-kitab sufi Masya Allah indah jasa dengan berbagai jawaban-jawaban anu ngangeunahkeun pisan ka batin sebab naon asma Allah sifat Allah jeung zat Allah na geus ngahiji di awakna jadi nu ngajawab teh lahmihi wa dammihi teu saeutik ahli Allah ketika terjadi peperangan ngucur getihna ka handap ngabentuk Allah aya nu ahli sholawat ngabentuk Muhammad batur seperti eta renungkeun jeung tafakuran coba diri urang mun maot getih urang naon
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tina urayan kaula di awal tepi ke akhir ieu adalah merupakan jang memikirkan masa depan urang ti mimiti kubur datang ka terus ke alam mahsyar sing hade tetesan-tetesan sakumaha tadi kaambeun horeng ku malaikat oge ku ahli-ahli Allah kaambe ulah salah zarah urang sing hade besi anak himar di jarahan ku urang ya besi bajidor di jarahan ku urang tanyakeun geura ka ahlina sebab kaambeun ku ahlina mah boro-boro geus maot hirup keneh kieu ge kaambe kaambe lamun Ki Hairun liwat di Jati ti Ledu ka Cilongok nyana di gelam kieu be kaambe aya anu boga naon kitu ngaran aya anu boga teluh cak nyana kaambe dan lain-lain sebagainya ku ahli Allah selalu kaambe ngan teu meudang nyaritakeun geus urang lempengkeun kuari hate urang jeung keyakinan urang pangeran nu wajib disembah kecuali Allah anu ngatur segala-galana yuk urang muntayang segala rupana ka Gusti Allah menta ka Gusti Allah jah hakikat mah kabeh ge ti Gusti Allah menta dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah amal-amal bagus urang ditarima ku Gusti Allah terutama nu kuari di hawalan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan ku Gusti Allah di jero kuburanana urang nu aya di dieu mudah-mudahan husnul khotimah. Allah ngajelaskeun tentang ahli-ahli negara khususna kaum ahli Mekah nu balang kawarah teu iman ka para utusan-utusanana anu balukarna kusebab teu iman ka para utusanana disiksa ku Gusti Allah. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Lut. Didongengkeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh. Dicaritakeun ku Gusti Allah tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib. Caritakeun ku Gusti Allah tentang kabangkawarahan kaum Kangjeng Nabi Hud. Kaum Kangjeng Nabi Nuh. Jeung nabi-nabi nu lainna anu teu percaya ka para nabi-nabina disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah sing hade lain eta bae. Eta teh jang percontohan-percontohan. Jang itibar-itibar. Ketika negara mana baik kaum na telurut ke Rasulna telutup kemungkinan ku aing disiksa kaum tersebut. Masya Allah. Konsepna hayang mahmur berlimpah ruah cara kamari hiji amanu nomor kedua wat taqau iman jeung taqwa. Masya Allah, babari di ngomongkeun diucapkeun nama babari jasa iman jeung takwa. Praktek da Gusti Allah nu agung hese jasa. Boro-boro batur jangkirang urang ge nu sok ngaji bae titah takwa teh hararese. Titah takwa nu bebeneran teh hese lain lalaga. Nah, ieu lanjut ieu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayata. Di negara-negara anu ahli-ahli negara tersebut ternyata geus para rohoan ka instruksi para rasulna
kuari urang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uluy ti zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in, kuari urang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti ku urang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian halan, dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral, nah orenganan moral nages lain moral Islam. Lamun urang guari ngadenge bahwa di DPR teh neulean gambar X3 tarolol. Guari mah di HP na teges masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Ilanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel. Sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuli rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang neuli di pengajian kos kieu marake kopeah marake tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipikeun. Di kumaha deui coba ieu. Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarejadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon kana nu di Cikupa teh. Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang. Anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang. Anu mamawa awewe teh kapan anak urang. Hartina anak urang teh jelema muslim da teh. Moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Ieu moral bangsa teh geus kumaha? Geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh. Geus teu ngahiji kuari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok. Di hareupeun imah ku ari judi, di hareupeun imah ku ari zina. Berarti moral geus parah jasa. Geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat, ulah disalahkeun dua, sinpani. Dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa. Atuh komo umat. Endeu kumaha deui, tinggal kitu bae ulah ese-ese. Ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu. Henteu maksudna teu kasogok. Henteu kasuap henteu teh mah alhamdulillah sehat teh mah bener mun lain lalagan ya bener. Ya seetik ongkos mah masalah lah teh mah geus lah. Iya tuh lama gravitasi dah gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, timana timeni berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus grafit. Ente tertarik geus
mun orang nyebutin maunat gede teuing geus naon gitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teuing. Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pamarentah rusak kiai rusak umat leuwih rusak pamarentah bener kiai bener umat bakal bener untung masih kene aya di hiji dua pamarentah nu rada bener ada ai bener jasa moal rada untung kiai deui lembur-lembur masih kayak nu rada bener jasa memang geus hese rada berada nah ieu keur bari moral bangsa geus kos kieu geus teu ngatur ku ari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa terbuka ku ari mah teu puasa teh ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli nagara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkan ku para ulama ngarasa aman layat yahum tina datang nabasuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datang na siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wahum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cek jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga atuh sia-sia anu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh karena rieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jak kitu kiai baheula mah kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV nonton TV berarti kan rusak jasa ieu rusak jasa Masya Allah
tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya hamzah fa amina ahlul qura hamzah lil inkar lit taubih. Hei masyarakat Indonesia, cak Allah ya cak Allah, ulah ngarasa aman sia afa amina ahlul qura, ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing, ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraheula ku bolon-bolon teuing sia eta takus kitu ulah ta afa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol ting sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab eueuh nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok eueuh. Nu judi eueuh di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah. Ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasul inkar ka Rasul disiksa atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb awa aminahul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasa sarua bae itu kiai awas sia tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta peuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah
Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah. Garut ieu ge panas termasuk teguran ti Gusti Allah. Kade ulah ngarasa aman. Kusabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada. Geus dipersiapkeun ku manehanana alat-alat berbagai alat-alat berat jang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten. Geus diinstruksikeun di luhur. Tetapi rencana tinggal rencana. Allah anu ngabogaan. Stop ku Gusti Allah hujan. Di Sabang sampai Merauke hujan. Kuari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah. Emang iya hujan teh anu hasil lain. Sia mah teh nyahoana naon. Ditanya geus hujan. Entos Kiai alhamdulillah banjir. Aya guludugan. Eueuh. Sabaraha miliar kuari kerugian, lain kerugian ieu nyeunan hujan, nembakan hujan. Eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad. Tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah. Deuk kumaha coba ieu? Pertanian sabaraha ribu hektar, sabaraha ratus hektar, sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten. Anu geus teu kaala telaan ku hari teh. Masyaallah. Tinggal aya Karawang-Karawang na doang geus lain tina cai hujan, tina Jatiluhur, tina kiriman-kiriman ti itu. Senyaho urang Jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak diurang we diurang sadane bocor. Ternyata PDAM na teu jalan jang kota mah rahasia Allah. Saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh. Teu kumaha deui. Rahasia Allah. Keur ditegur urang ku Allah sia ade. Kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran. Ieu langit nu Allah, ieu bumi nu Allah, urangna nu Allah, kita nurut ka Allah. Ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sak wae. Ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya. Sugan aya kiai ayu urang tararobat can aya. Kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah. Sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu. Tah moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani. Nurani atuh timbul ieu masyaallah karing hararese amat. Tuh urang lamun nyebut nurani ngeulaweun asup ka jero hate. Tamun nyebut birani si Mbak itu mah. Iya. Nah, ya. Tegar ku Gusti Allah, ulah ngarasa aman, hei ahli Cikupa. Ulah ngarasa aman, hei Sepatan. Ulah ngarasa aman, hei Tangerang. Seluruhna, bupatina, instansina, para kiaina, ahlul qura. Kabeh berarti tina pejabat, ulama jeung masyarakatna. Awamina ahlul qura. Ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah. Titah tobat tah coba. Beuh, lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan, tidak boleh ada yang mabok. Ketika ada yang mabok panggil, gesel. Ketika aya nu zina panggil. Mun aya rangda bawa ka ditu ka pendopo, amankeun ku bupati, mantap biasa. Cek bupati teh kudu dititah kiai teh mah. Aya rangda diamankeun mah. Kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu
malaikat anu ngagegeh dina minggu ieu mere diantara tanda dek hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli. Cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teu main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari keur tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya ku aing blot atuh bahagia cilaka ujiannya mau kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceknya aing menungguan instruksi bae cek malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung tadi Bandung mempertanyakan ka dosenna Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab gue dosen. Teka jawab gue dosen. Iya ya apa ya? Oh, ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung ku ari mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Yana nanya, kayak ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu. Ngumpulkeun batu. Jang naon? Jang meupehan sia. Ini sia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa tak kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cenah. Pan. Malaikat Jibril teh ku ari ku bom. Batu geus loba jasa juga. Duk ditimpah-timpah pun. Anu bener ge ye, saya teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae ku teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus teu nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul kakedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun cek balik sieun nya aing mal nanya-nanya deui ka nya cek ya teu aya aing aduh serem jasa teh kiai cek nya ieu awa amina ahlul qura masyaallah. Teman-teman ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna meyakinkan kiai kos kitu geus teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu.
bingungnya nage. Aduh aing, aduh sakina teh. Datang deui itu mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakina. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana nggak geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lah, moal nanya deui geus aing mah. Iya dibere ayat nih. Afa wa aminalul qura. Dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikeun ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut. Balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud. Tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kula mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geusan nya nama tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana kasarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh Master geus eueuh eta ge Mupasir tanya ka Mupasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung mana kuari geus tobat nyana mah dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehana sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi cenah kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyawa kos itu ulah sok nanyakeun, soekeun sia ku aing. Ye, hirup kana Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ka Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat.
Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Enggak sih nama. Kuari mau sajadah, sholat, boga perusahaan leletika, jang sakadar, nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup tah. Nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta, kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah, nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena, ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, kuari menuju ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagaan. Lamun ahli negara wari brutal, moralna rarusak, kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia ta wilayah, kabupaten, bupati jeung instansina, provinsi, gubernur jeung seperangkatna, luhur RI 1, para kiaina baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jerona teh. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagaan ya di urang teh. Panas sing hade. Teguran ti Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan. Jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu mah teu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu mah teu. Gitu coba. Tetapi tetap urang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkeun lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyieun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Je, cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok, eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Tukangnya nasehatan Golkar tau kos gitu mah. Tilok bareres. No bener kan nasehatan anak. Masya Allah Karim. Nah iya ditegur ku Gusti Allah. Deuleuh umat nu baheula. Teu nurut ka Rasulna siksa ku aing. Tidak menutup kemungkinan kuari teu nurut ka Rasul aing. Siksa ku aing. Ulah ngarasa aman sia nonton TV bae, nonton film bae, SMS-an bae, HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya. Terus korupsi, terus maling, terus zina, terus mabok dan lain-lain sebagainya. Deleukeun ku aing mun teu beurang penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena panyupaya Allah yakni istidrajuhu, karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara, binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia. Sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara sajian loba kenikmatan anu timbul ti bumi, anu ti diri urang kenikmatan sehat, kenikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa. Urang digali dihandap timbul emas, digali dihandap timbul logam, digali dihandap batu ambalaya. Geus puguh di Garut tiba heula ge aya batu-batu Garut. Kuari mah batu Garut teh aya nu beureum aya nu koneng baheula mah khusus batu Garut teh ngan hejo wungkul. Saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus nyenclong bagus batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula. Kuari mah nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah. Eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah.
dikeluarkeun deui di ditu di Medan Batu Bacan, dikeluarkeun deui di Aceh Batu Giok, dikeluarkeun deui ti berbagai daerah. Masya Allah, batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas, baheula mangan cikotok doang, ku ari mah di Palembang timbul emas, di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya. Geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu. Lain lalagaan emas mah lulu. Emas tono tah mah. Logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi, lamun urang ningali pabrik besi baja ti koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi, datang kanu jadi direkturna, datang kanu jadi bosna urang Australia, urang luar negeri, urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa. Masya Allah karim, geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar, anu dibawaan ku Amerika, urang mangan sakadar memandang, dipuatkeun ka kapal, diproduksi di urang, diproduksi di kapal, gelenyeng dibawa ka ditu. Urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang. Nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika. Nu urang teh lain nagaranya, negara nu urang barang pajak terus-terusan. Ketika urang teu mayar pajak marahnya anak. Tetapi keuntungan anak lain dipakai ngabangun bangsa jeung negara, hanya nyana doang. Ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi, henteu. Kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng. Henteu nyana mah. Atuh gendutan Haji Pendi ja. Nyana mah. Iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun awamina ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun. Apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan teh tadina jadi staf, kuari naik jadi camat, pindahkeun deui ku Pak Bupati, langsung naik jadi sekda, langsung naik deui, bahkan bisa jadi bupati, bisa naik jadi gubernur. Eta teh hakikatna mah menang ti Gusti Allah. Naik jadi menteri, naik jadi RS. Awas, panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae. Ketika disungkun ku Gusti Allah, usaha ieu maju, usaha ieu maju, usaha ieu maju. Wow, jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia, urang teh bagian anu kesekianana. Weh, luar biasa panyungkun ti Gusti Allah. Leletikanana urang dagang, nu tadina mah biasa bae, ku ari barada maju, panyungkun ti Gusti Allah. Pake ibadah, nurut ka Kangjeng Rasul. Henteu nurut, siksa bakal datang. Ketika orang dibere awak sehat, kurang dipakai muyah maye, lalagaan, heureuyan, pakai maksiat ka Gusti Allah, disungkun ku Allah. Dah, cek nya aing teu naon. Awak aing dipake maksiat ge geuninganan Allah, kieu bae ka aing mah. Deleukeun sakedeung deui, panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut, diganti ku siksa. Sing ada ieu lain lalagaan. Nah, nu mantak ditegur ku Gusti Allah, afa aminum makrullah. Apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat? Awas, bakal dibere siksa sekaligus kade. Fala ya'manu makrullah, teu ngarasa aman kana siksa Allah, teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum-kaum anu rugi. Jelema nu ngarasa aman, jelema rugi. Jelema nu ngarasa tenang, jelema rugi. Jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae, awas siksa ku Gusti Allah. Baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakemplok daerah atau siksa secara nasional. Awas sing ada. Ngeulah urang ditita babalik ka Gusti Allah. Sanajan pamarentah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat. Wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Besi aya nu brutal, mabok, zina tegor ku urang. Besi aya nu judi tegor, besi aya nu maling tegor. Kade ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman eueuh deui kecuali illal qaumul khasirun, kaum anu rugi. Masyaallah. Kadituna bakal aya pertanyaan deui, awalam yahdilil ladzina
wallahu a'lam.